kaget dinirahan ningali hingkang samya sampun prapta kagetlah kagere-gere ladadan nira ya kagere-gere Prabu Batara Kresna kaget midanget yen Gatotkaca anu ngawur-ngawur hadiah doh gunirahangan dika Pat Menegara kaula jadi bener Gatotkaca teh anu ngawur-ngawur hadiah leres ceksa saur urang-urang Kurawa anu pimpin ku residorna mana dorna ka dieu doh beri haturkeun ka kasepuhan dorna di haturanan aya naon angger kasepuhan dorna kumaha nah leres ya teh Gatotkaca anu ngawur-ngawur hadiah leres leres pisan si Gatotkaca wah rumah santanya henteu asja makanya itu rumah sa punten kasepuhan di dieu anu nanya kaula sana salira oh saya mangangir mangga cicimang saha saksina yen Gatotkaca anu ngawur-ngawur hadiah aya saksina saha seueur sakali di Gatotkaca anjeun rumah sante henteu sakali deui henteu rumah sa nu balik Raka Prabu ieu kaula nu wajib nanya sana salira sagala rupa kejadian mau jadi tanpa sabab moal aya hasil lamun eueus ini naon maksudna Gatotkaca anjeun ngawur-ngawur hadiah kaula teu maos ngawur-ngawur hadiah tong make jeung teu rumasa punten kasepuhan kaula anu nanya oh saya mangga saya ngomong wae hiji ngatu aki-aki teh jedog aing meni pikageuleuh urang dieu empun naon kasalahan aing dah residorna abi yakin Gatotkaca anu ngawur-ngawur hadiah leres diawut-awut diacak-acak saha saksina urang-urang Kurawa mana sae mangga saksi kapayun sahanya orang kaula Citrayuda kunaon ditonyok kusaha ku si Gatotkaca disiksa beres disiksa kaula ditonyok sirah tapi nah harus diperban pipi nyeri huntu saya mangga jadi hanya saksina Gatotkaca anu ngawur-ngawur hadiah saksina kaula si Gatotkaca anu ngawur-ngawur hadiah diacak-acak leres ya yakin saya mengker berbios polar bro aya keneh aya mana saksi anu kedua saya ngaran kaula Citra sama sanes sama boleh oh saya mangga jadi menang beja Gatotkaca anu ngawur-ngawur hadiah leres memang si Gatotkaca anu ngawur-ngawur hadiah tanggungan oge rancatan oge dicacak aya langkung dicacak aya nu ngaliwat ditonyok kaula oge ngaliwat kayaknya teu bobogoh jadi ditonyok tetap masih deui disiksa kaula punten didetek yang seuri bener orang dia gareleheun ka aing Mang cicing atuh Bang, tong cicing Bang. Saya mengker mangga saksi nu kadua. Kulmios dulur. Podor goblok ya. Aya keneh, aya saksi nu katilu kapayun.
balik punten anger punten ieu mah nuju tipes katingali buuk naik dayaan punten mending mesa rokok anjir demela ya punten mah ieu menuju tipes anjir aing mah rek kilu saksi di dia aing aduh bener Gatot Kaca nu ngawur-ngawur balik nah seri itu sieun ku si eta balik aya keneh taya atau cekap gitu cekap Gatot Kaca saksi tiluanana parantos nyebutkan anjing anu ngawur-ngawur dia di putaran ku Aisyah ke Raka Prabu geula naon pembelaan anjeun aya saksi kaula saha paman Padmanegara iya Padmanegara kaula ka dieu sae bae payung bulan punten dah anjeun tidak pelapor jadi saksi ayeuna bener Gatot Kaca anu ngawur-ngawur dia sades iya baladna si goblok meureun beda ieu mah sarombok aing mah boh balad di dieu ngan sorangan ti tadi ge jadi Gatot Kaca anu bejana ngawut-ngawut hadiah teh henteu saha anu ngawur-ngawur cobi hadiah kurang-kurang Kurawa tuh nya si goblok mah nuduh ka aing manoe karep kumaha teh nu balik sah nu balik subuhun balik ke mana naon buktina kurang-kurang Kurawa anu ngawur-ngawur dia aya naon tah ieu buktos da naon ieu rekaman dalam mangsa kaula keur patroli kaula neuneun rekaman ieu dina Widara naon rekaman teh menyadap rekaman deng mah cenah ngarti naon rekaman teh cek sok punten kurang setel aja sok kalau orang pilaran heula boleh ya nahan buteng Aisyah adalah orang edan aduh aja salah punten salah iya mah paranti jumba tuh apalagi senam di punten sanes punten lu balik sama negara hampir-hampiran aing ngigel goblok apalagi rigor kurang ajar lu balik saya punten lu sedar dia kodoknya biar di polis itu doh namun aya di Gatot Kaca swanten saha eta wayahna eta dawur-dawur sadasa eta mending goreng duka sepuh tuh teh soalnya teh mending gepeng gitu wibawaan gitu sebenarnya namun aya si Gatot Kaca ngaliwat ka dia awur-awur eta tanggungan gimana mana si Gatot Kaca ngawur-awur wayahna si Gatot Kaca tenganan padaran ku sadaya aya ciri khas saha jelema teh nurutan aing teh asa wawuh sarua teh tungtungna teh sora saha ieu cobi sora saha paman duh katu sora saha teh RRI gitu nu jangan wayang mang naon teh mang sora saha teh misalna mang bangga da ieu buktosa yen anu ngawur-ngawur teh hadiah teh nyaeta urang-urang kau kali ini Rocky Gerung lah tutup kasus ditutup wae
tutup diuk siap kusa tutup dah kerasa ya baik dikawin ke tutup bang tutup balik lagi naon atuh bari geuning ngurus-ngurus bebas saeun kolot teh lain naon ieu teh nyaah aing teh nya kolot teh lah rek ngalamar tutup ieu di aki-aki teh naon atuh ya ngejempet ye si atuh teh ngawur-ngawur mang ngawur-ngawur balik si atuh kaca terasa menter rumah samang direkam iraha kontrakna kusa kawinkeun moal anak aing si Subadra nyata kasih Purisawa sok mangga bari dikawinin acara pi moal bebas si goblok tuh bener kamu kolot dicekek poin alah jalan arasa kieu we atur ka Prabu ayeuna mah supados ka akangna raos ka pihak akang raos ka pihak Arjuna raos maksudna urang talek we Subadrana tadi bener kitu kusa mana si nyaira nyai Subadra adi akang Subadra ka dieu datang neratang ngademan datang neratang gaya gelis ada akang ewuh mangkulingan rana denera atur kau panjenengan Raka Prabu ditampi nuhun nyai Dawin kantun kakak sepuhan nuhun kali nuhun aya naon nyetera ka Batara nyai jawab nyai ha sae mangga oh ya Subadra kaula nun kaula Raka Batara malumi Batara Kresna ngagem kajian danar-danar mendengarkan manah ingkang peteng jawaban ieu Subadra bakal wijaksana adil palamarta kayanan inandak umamrat madukia malaras inandaku mamrat maduk yang malaras lewat teka jika ngelindui kaji dan nardana kieu gelis adi akang Subadra kumaha Raka Prabu bagja barana segemaker anjeun Subadra aya dua jalma anu rek mingleleungkeun salira geulis aya duaan nyaeta Arjuna jeung Burisrawa tah akang mah nyage kolotna Raka Prabu Baladewa nyage sepuhna nanging kumargi kaputusan aya di salira akang morek ngaleuwih karena keputusan anjeun naon wae kaputusan anjeun pasti bakal ditarima ku salarea naon kaputusan anjeun nah arek milih Arjuna antara pemilih Burisrawa pilih ade akang Burisrawa geus cinya akang ge mangga pilih mukaulah sadayana ge bakal ditampi wah
maksana kumaha Tongboro Arjuna Tongboro Burisrawa nalah budak angon oge bakal diaku salaki ku kaula wadah wajab lah ya we teh nah sebut teh maksudnya kumaha tong boro-boro sifatna Arjuna Burisrawa nalah budak angon oge nu mikahayang ka kaula pasti ditarima nanging kena nyumponan kana syaratna syaratna jadi aya syarat aya syarat bade Arjuna bade Burisrawa nu pentingnya nak syaratna dah teuing nyai naon syaratna geulis mang tuliskeun mang saya mangga kayaknya sepuh naon syaratna geulis tuliskeun kasep tuliskeun saya bawa tuliskeun sa buku tas syaratna nya di mana oleng panganten teh kaula teh pati-pati kaula boga salaki ge kaula teh di mana oleng panganten teh kaula teh hayang diapit ku jalmi anu kemar dah ieu diapit pangapit panganten anu kemar timalan Bang anu kemar Bang tenang aya Upin jeung Ipin wah aya Upin jeung Ipin beres Bang beres wae jeung kolot mah marukana jeung kolot anu kemar kumaha panganten pamegetna kemar panganten pamegetna teh kemar sareng pangapit panganten pameget dah eta pun kitu deui panganten istri kedah sami sareng pangapit panganten istri Bang aya nu sarua jeung Burisrawa saha aya tenang dulu sesana aya ya beres Bang loba tadi di sarua jeung Subadra si Desi itu tenang aya tuang garu apan Banwati tenang ya beres Bang sakitu aya kene naon kaula teh dina mangsa oleng panganten teh hayang dirias dirias terus dirias usaha nyaeta ku tukang rias anu kakasihna Dewi Patang Lodaya Dewi Gedeng Patang Lodaya Dewi Gedeng Patang Lodaya timalan Bang saha Bang tenang aya mang boga babaturan saha Dewi Gedeng Permoni Patang Lodaya genteu KTP na daya kena gedengan iya beres Bang aku beres wae satu segitu aya kene naon kaula teh hayang dicanakeun papajangan anu beratna tiasa kacana ku 1000 jelema papajangan anu dijieunna tina emas Mang papajangan anu kabawaana teh ku 1000 jelema tina emas tenang kurang ini tiga Jawa loba emas pesen kumpulkeun 1000 ya beres Bang lah Mas Tarjo Mas Parto loba tulungannya tukang baso loba Mas Unggul eta gampang seratkeun kasih seratkeun barantos babat aya kene aya naon kaula teh hayang dicanakeun kemang 100 rupi kemang 100 rupi kemang 100 rupi tapi sengit nangan hiji kemang 100 rupi tapi sengit nangan hiji leres iya Bang liur Bang gua Bang kemang 100 siki 100 rupa tapi sengit nangan hiji tenang aya si epet tenang kumaha teh bilarian kemang 100 rupa sengit nangan hiji ancolomkeun kana cubluk pan hiji sengit waduk iya beres Bang jeung kolot mah wah beres ka rumah ge tuh da kolot tinggal kolot teh kaing ngararewa kaing teh ngarileus ka kolot teh aku gampang wae parantos aya kene naon kaula teh hayang ditabeuhan ku gamelan
anu namina teh gamelan Silokananta. Gamelan Silokananta anu eta gamelan teh ngemprung di sadana teh di tengah ku panayagan. Teu ditabeuh ku jelema ge di sada. Gamelan Silokananta mang. Ieu gamelan teh di sadana teh ditabeuh ku jelema di sada. Tenang meuli gamelan ti Solo. Terus Nya mang pan teu meunang ditabeuh ku jelema, cenah ditabeuh ku ucing. Da ucing ku jelema apa ucing lain jelema, ya beres mang. Teun beres wae deui. beres wae. Kucing yang mun teu nabeuh eta ge. Aya keneh. Naon? Kaula teh hayang dicanakeun ku kareta Binarom. Kareta Binarom anu dicanakna teh nyaeta ditarikna teh ku hiji buta. Ditarikna ku buta gede namina Detia Kalawin Cagni. Mang tuh da kaing di kaing deui teh kolot deui kareta Binarom ditarikna ku hiji buta mang rek Binarom rek biimik tenang tapi ditarikna ku buta tenang ai si bee tenang Ada PKI. Juga monster gitu. beres mang beres aja kolot mang Mereka kolot deui. parantos aya keneh awewe teh matre goblok teh awewe nah umur kieu lumating persyaratan awewe teh untung lain aswatama nu bogohna Teu biasa gala-gala. aya keneh aya naon kaula teh dina mangsa diarak teh kaula teh hayang di kaulan ku hiji monyet di kaulan ku hiji monyet leres tapi monyet teh monyet bodas mang hayang di kaulan ku monyet mang tapi monyet bodas tenang urang nyokot teh kebun binatang monyet bodas balur ku apu Pilok. ya beres mang tuh beres aja kolot mang aya keneh aya naon dina mangsa kaula di pelaminan teh hayang di kipasan leres kunaon nyata ku kipas kepet si Badaru namina walah kepet si Badaru anu eta kipas teh ngiplik teh dikiplikeun ku jelema ngiplik sorangan Aya kitu eta. mang naon semeng dewa itu kapet si Badaru bang iya kapet teh tadi kiplikan ku jelema ngiplik sorangan tenang meuli wihid kumaha talikeun kena buntut ucing cepret teh ucingna apan gigi basan gitu ya beres mang beres wae jeung kolot mah Cing loba gawe eta. aya keneh aya naon kaula teh hayang nyenget bedil anu namina bedil narantaka anu ye bedil teh disenget ku jelema tapi ngabeledug sorangan Iya. toh liur bang bedil narantaka di sadada ngabeledug tapi teu disenget ku jelema tenang kumaha Kucing deui gitu. jangan di jelema cenah ngadarhui kabeh narongeng we tadi seueut ku jelema kan bae seueutna ku ucing beres mang beres mah jeung kolot mah Kucing loba gawe. aya keneh aya naon kaula teh hayang dicanakeun nyaeta ku muning 100 Iyo. muning 100 leres tapi sukuna bodas kabeh muning 100 sukuna bodas kabeh tah kumaha bang mata gampang kume beli muning sukuna bodas kaos kakian kabeh tenang ya beres bang Tukang son ge aya kuning gitu. aya keneh parantos sakitu Raka Batara tong boro Arjuna tong boro Burisrawa budak Angon get
mangatete asa tiasa nyanak eta persyaratan sakitu saat itu teh kaula Raka Prabu permios kaula permios tobat kersa dia aing dewasa kersa Bang Kemanger wayana siapkan bang kurang bawa persyaratan dituliskan ini Pat Menegara Paula Gatot Kaca Paula parantos dituliskan parantos wa nanging rupina mal ngupingin al kakara nembe kedah kumaha itu wa cobi ulang muacios pengenten paman Arjuna nikah na ka Bibi Subadra paman muacios paman cek saha Gatot Kaca saur kaula wa muacios paman sok ayeuna mah tepikeun ka Arjuna eta persyaratan saya mangga sok bejakeun wacios paman wacios naon teh ulah janji ka paman Arjuna kaula bade kaul awal kaula mau kacumponan sabab paman Arjuna wacios nikahna sareng Bibi Subadra cek saha saur kaula cek anjeun tapi ya persyaratan kena kumaha nguping ke kakara kaula teh kieu we bikin karegregan anjeun kasep Gatot Kaca dah kumata Arjuna moal kawin ka Subadra pun kitu deui oh maksud kaula teh Arjuna moal boga pamajikan salian ti ka Subadra Subadra ge kitu moal boga salaki lamun lain ka Arjuna dah iya tapi ya persyaratan kumaha koncina ya samper aki-aki anu hideung apaan gua ge hideung is nah wah mapalan lain aki-aki ai kaset wani we kekolot kitu tuh budak naon deui kieu heeh jika tetara kitu teh maksana kumaha wa tepungan meh Kakang Semar Badranaya temongkeun eta catatan eta paksa aki-aki eta leres itu wa sok ini tuh saya permios wa bawan cios nikah teh bawan cios dah gitu Pan Menegara sok geura siapkeun ka urang rubah dah waduh saha saya marakeun saha olah-olah di saya marakeun ye dah leres lah Allah teman cios nganyuk apa itu teman teka catur di jalanan Raden Gatot Kaca parantos dumugi ka Amarta didugikeun ka sadayana para pangagung di Amarta ngeunaan ieu kajadian atuh sadayana bingung teu mangitungtung susah taya sudahna kusababnya eta persyaratan teh asa pamohalan biasa tahontal kusadayana urang-urang kana wa kitu kaayaanna atuh ieu Bima sareng Raden Gatot Kaca maksad bade nyampur Semar Badranaya kacarios itu maritis Semar Badranaya sareng Astra Jingga Dawala Kiwari nuju sempal kapiguyon ditu maritis kayaanana
Kang bulan wa lain wa teh penting teh ngimpi kalagragan bulan deuleu ucu doh na kumaha wa mudah-mudahan totonen anu hade keur wa ucu amin wa mudah-mudahan atuh cuk bulan wa di kampung Cikareubi wa teh ucu ngagejrak teh semuhun wa nyaeta di RT hiji RW 7 Desa Cikidang Kecamatan Lemang Kabupaten Bandung Barat semuhun wa ku apukahna pangersana Bapak Haji Udung Teja Permana kali Ibu Hajah Neng Leni semuhun dina raraga nikahkeun putrina Neng Suci Dewi Permana Kacep Bintang Pamungkas leres wa putrana Bapak Haji Muhammad Totoh Gunawan sareng Ibu Hajah Tuti Rohayati rengse ditikahkeunana rengse wa mudah-mudahan dina ngabasagara rumah tangga teh cing runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak amin cinekna ieu panganten teh kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin tepang sareng Bapak Haji Iding aya kali Ibu Hajah Mi aya Bapak Haji Ade Mukti miwa Ibu Hajah Mama aya Bapak Haji Ade Rukmana Bapak Haji AA Rohana aya Bapak Haji Ade Erawan aya Bapak Haji Gunawan Prasetyo Bapak Heri Kades Cikidang aya Bapak Karto Babin Kantigmas oge aya ucu aya wa dulu itu mahawa Lurah Wangun Harja oge aya Lurah Dede Bapak Lurah Dede Hermawan semuhun hadir Kadus Oma Waeyet aya Mang Ayi Cikawari Umpi atu Mang Idon aya Mang Idon tilu sadulur Mang Iyas aya Mang Iyas Mang Ayi Ciberem si jago ngusup beres rek mere esen cenah ka uah nya heeh sok jeung tomat Kang Ustad Anu ari padadan Cikane saguling aya ucu aya heeh jeung rombongan wae eta mah nya heeh Abah Agus Sutiwa Abah Agus Sutiwa dulu itu ti Lemang oge aya dulu Wa Edi di Ciater Subang Wa Edi Junior Teh Nopi Kang Buyung Mang Engkus Sepi Kustiara Kang Panji aya dulu atuh ti Lemang Dede Wahyu Mang Ade aya Winda Anissa Yana Mulyana Ripa Sopian Babeh Uye aya Willy Budi aya dulu itu pasukan tutut aya ucu Unyung wa Bos Adul Dobleng Indra Pak Ustad Neng Desi oge aya Kang Regi SDR ucu bulan wa lain wa teh ieu teh ngimpi penting teh dah ngimpi kalagragan bulan naon teh wa sugane aya nu nyeurehan deuleu ucu amin ka dieu kakang si lain gitu ucu Kang bulan di sahur itu ku bapak ini ada ka kuping gua abdi ge nya sok-sok atuh nya kitu yang kumaha Kang bapak ngimpi kalagragan bulan nya naon eta Kang cek Akang ki cek Akang naon eta teuing atuh daeng meuti nyaho kila-kila naon aing mah ngimpi dibebeurik panitik hei mun rabeng teh panitik leuh euy yang kumaha Kang kebenarannya nya urang ngahibur pangantene urang teh nya nya atuh panganten ayeuna ye alhamdulillah panganten ayeuna dihibur ku wayang golek anjing mah panganten teh ngahibur anjeun meureun ngawayang kulit teu ngagamelan kecerek we wungkul ulah dilalajoana ya montong cenah hayang lalajo jangan Kang urang ngarona sok nya atuh bari ngeplog aing ulah hilap kurang deui buka YouTube nanya PGH Tilu channel nya urang dia sok nonton YouTube buka wae PGH Tilu channel di subscribe we gratis atuh ya urang ngalagu ngarona sok nya Kang heuh lagu teh pan kantos ku Abah Kapungkur populer nya almarhum
sareng Deti Kurnia Syami almarhumah. Mudah-mudahan aranjeuna almarhumah cing ditampi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tampi iman Islamna ditetapkeun aya dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagu ngarona kebeneran aya Sinen opatan yo. Gareuli Sinen dewek nya. Kurang-kurang lemah iman mah pawur. Lagu ngarona siap nen rampak sadayana kurang duit opatan tak kitu yang ngarti mah tuh ngarona kurang ngarona ngidar ngurilingan desa waspada masih nyiatna besi aya kapan cabaya ngapa tingkah jalan barora ayah nyari padalis aku lulusan Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh tuangin baheula mapanya raos naon kakak sampe nya wayah kieu teh ngadahar kulub sampe geus ngarona depannya belum sampe belum dibobrak ngaliwet nya jam 3 teh geus ngarona teh ngaliwet ngariung barak kecelakaan Rona Jongjon ngadahar bangsat Jongjon mau tuangan baheula mau dipikir-pikir di lejang naon teh akang teu salah-salah teuing kolot urang baheula nya sarehat kolot urang baheula mah dan tuangeunana teh non kimia bahan pengawetan bawa bahan pengawetan tuangeun baheula mah panjang umur sarehat ayeuna mah jelema pan dawetna teh zaman ayeuna mah paronok umurna teh nya da katuangeunana atuh da pinuh ku bahan kimia pengawet tungkul kadang-kadang nu ngandung formalin oge di dahar deuleu nya instan jeung jelema-jelema jelemana aya mah geuning formalin dipake jadi bahan makanan borak jeung sajabana dihakan ku jelema matak pantes penyakit kanker jantung koroner tuh penyakit ayeuna mah ararane barurat nya jeung barurat penyakit ayeuna mah makanya aya diabetes wah gagal ginjal aing menyaho teh gagal kehidupan ini baheula gagal panen ongko tak gagal panen ongko nya penyakit teh ararane tina sesatuan penyakit teh pan wah DBD wah tina reungit teh tina sato cikungunya tina sato kene reungit malaria tina reungit kene nya terus aya deui flu babi flu burung tina sasatuan kene kaki gajah cacar monyet tuh tina sasatuan kene hilodon sia mah nya baheula mah tina sasatuan nya tina sasatuan paling oge kutongo dah tah nu seuri pernah kutongo tah datang kau mengajarungna dari dinya we hayo dina naon akang dina naon nah da ngarti sih kemudian datang kau mah keunana teh ka lalaki wungkul da ka awewe matara nah ka awewe tara awewe tara kunaon datang oge mikir kemudian mikir kumaha sieun ieu teh naon susukan naon hayang tilalap gitu
penyakit baheula wah penyakit ayeuna penyakit baheula paling oge gonongeun gini ngapa mana gonongeun teh bareuh gini kakacangan dina beheung oh bener lain bareuh kacang ka dieu teh bareuh kakacangan nya ya momo muning dina pipi teh ubarna teh gampang kubulao di kumaha balure ka dieu kana beheung teh cager teh Kang gonongeun teh cager biru we nu aya lagedu dan banyak kita ayeuna atuh tuangeunana atuh ayeuna mah kumaha nya ayeuna mah budak ayeuna geus moal apa naon anu disebut ganyol jarang budak ayeuna nu apaleun moal apa nya ganyol ongol nya tuangan baheula mah bugis misro tuangan baheula mah ali agrem katimus tuangan baheula mah nya ciu tuh jelema ayeuna mah da atuh kahakeunana atuh da reksikan wah eta jelema ayeuna mah kekerenan Dunkin Donut hotdog naon hotdog teh Kang ari hot teh panas dog teh anjing jadi kabayang anjing keur moyan di lebok anjing keur siduru benernya anjing keur siduru do cacag di ku teh kakaneun ayeuna mah nya pizza naon hamburger wah naon deui tah hamburger teh hamburger duit ger pasaha ya lain teh menang sekali-kali mah menang jangan ulah jadi ngapoe nya ulah jadi makanan pokok ulah minang teuing da pangeran teh resep teh kanu make teuing da nu matak ulah make teuing jelema mah berlebihan nya berlebihan da pangeran teh resep ka jelema anu kaleulewihi kitu mata ke da mane-mane ka awewe ulah bogoh teuing ulah bahaya sia bogoh teuing mah kepoho ka Allah da lamun ka Allah kudu bogoh deuleu cinta ka Allah nya Kang itu deuleu nya kitu bege bogoh teuing ka awewe pan loba lalaki anu maehan maneh diputuskeun frustasi teu cengklak mana nya itu deuleu mata urang ngadoa urang sadayana ieu mudah-mudahan panganten jalar istri teh anu kiwari nuju sakinah mawadah warahmah muga-muga cing langgeng mayeng teras dugi ka paket rok iteukna amin ya Allah ya rabbal alamin amin da hakikatna sakinah mawadah warahmah mah nyaeta ayana di panganten baru kumaha nya panganten baru mah teu da pikalucueun bade tuang oge pan dihuapan beli bade tuang heula beli bade ibak heula nya segala ditawaran beli bade ibak bade tuang heula bade heula atanapi bade neng heula tuh bade teh tubruk atawa nubruk teteh panganten baru mangeunanya katingalina ge nya teh panganten heubeul mah pan mah boro-boro kitu kumaha Kang tina basa lamun mamar bapak lapar ngelapok ke sorangan sia da gablek kokon sia ge tuh nya Kang Ejo ada ibu bapak ya panganten baru teh kudu jadi contoheun keur panganten heubeul ieu teh hakikatna mah jadi panganten heubeul teh kudu kitu mika cinta ka pamajikan teh nya bener sabab naon mika cintarna karena Allah laguna ge pan kitu aya lagu dangdut geuning kumaha teh Yanti cintailah aku karena Allah teh geuning kumaha teh sok lain ngenyo sia teh sok cintailah karena Allah teh mending cintai aku karena Allah kasihi aku karena Allah kasuat-suat aing suat naon dari Akang geunah ngadengeunanya cintai aku karena Allah nya
sayangi aku karena Allah. Kalau cinta karena Allah nepi ka paketrok itu oge bakal tetap sayang terhadap seorang istri. Nya dalam lobana ayeuna mah bogohna karena geulis. Nya ai geulis teh apanan roba. Nu matak neangan pamajikan mah ulah nu geulis. Sabab nu geulis bakal robah jadi goreng. Nu matak neangan pamajikan mah nu goreng. Nu goreng meh. Nu robah ka mamana ge. Angere gorengnya. Ieu mah sok kitu. Nu goreng Bang De. Heureuy nya. Ai karena Allah mah kamu nempo geulis mah nempet do. Ai goreng jeung geulis mah relatif Bapak Ibu. Ya. Ceuk Bapak geulis cantang tu ceuk nulian. Ceuk nulian geulis cantang tu ceuk Bapak. Mere kana bangkong we urang depan nempo bangkong bikang pan geuleuh. Tapi ceuk bangkong deui mah udum digeulis tuh. Nya kitu nu matak. Nya neundeun letah teh kudu satukangeun akal jeung pikiran. Nya ngaragap diri batur teh cing sarua jeung ngaragap diri sorangan. Tah batak bakal ngahormat ka batur nya. Kitu leuh. Batak mudah-mudahan ieu panganten anu baru teh sing manteng mayeng dugi ka paketrok itu sili asah, sili asuh, sili asih, sakinah mawadah warahmahna nya. Amin. Panjang yuswana, panjang rezekina, nu jauh cunuk, nu anggang datang, nu caket gerak ka kore. Amin. Ya? Amin. Itu mudah-mudahan atuh Bapak Haji Udung siga gentos anu merlipat gana karugelan tina hajatanana. Amin. Ya? Amin. Rezekina nu jauh cunuk, nu anggang datang, nu caket gerak ka kore. Amin. Jawit anu kagungan maksad, anu nongton, anu ditongton, sadana teh diwiji-wiji, sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Do, kitu. Sinen aya 4 teh baik nya. Biasana mah 5 ieu teh. Kemana hiji deh? Anu hiji nuju cuti. Cenah nuju nyileungleum. Nya maksudna nuju hamil. Ya. Nuju hamil ayeuna teh cuti hamil ayeuna teh biasana mah 5 ayeuna mah 4 tina magugulutukan. Tah ieu sinen anu 4 teh urang tes we. Tes kunaon Kang? Tes naonana? Sorana sia teh. Sugan rek tes naonna berak ngiluan. Da sia mah otakna kan kitu wae goblok sia mah. Sok. Film. Siap nen aya lagu walau walau ieu. Turutan kabeh kompak. Walau walau kangenaheun kieu sinen opatan keur magareulis maneh teh. Urang teh hiji-hijinya sago walau-walau tah anu panganomna heula. Nu belah katuhu ti nu nongton mah berarti belah kenca. Anu masih kene kuliah di ISBI semester 5 namina Anissa Agustiani. Sok neng Anissa turutan Aaneng. Lagu walau walau ada salah walau aing ora masih seledek kieu walau tuh anu keneh marusu walau eta walau anjir doh jadi dikawin teh ku aing sinen anu kadua tah gedengan Neng Anissa ieu mah ratu sinden. Wah nya tuh salea ieu
Ratu Pesinen, Ratu Lebah, juara se-Jawa Barat, Mamah Ucu Hayati, Ratu Pesinen. Ayo Mama Ucu. Walau ai kolot mah santai santuy kolot mah walau bari nyalik si kolot mah bapak-bapak ngerti kan gitu mah walau aduh bari naros atas AA walau subhanallah mak lamun ngorak keneh dikawin ku aing ada kolot teuing ngeunah keneh atuh naon kolot teuing ngeunah keneh kolot teuing ngeunah pake ku sia tuh mau aing mah teu beuki sieun teu agresif das sinen anu hiji deui ya sinen Neng Yanti Puja Neng Yanti Puja ieu mah sinen teh anjeunna kapungkur kantos jadi host di acara nyaeta di TPRI Jabar dina acara Katumiri sareng Aep Bancet ciao Neng Yanti Puja Neng Yanti Kah anjir Neng Yanti Kah kadenge geus sia naon cenah Neng Yanti bekah turutan AA Neng oke anjir hari oke itu naon Neng jadi oh oke teh jadi oh oke teh jadi Neng jadi oh lamun kitu meureun baheula aki abdi maotna keuna ku panyakit daging oke atuh daging jadi mah daging jadi we hah daging jadi mah daging jadi kamu goblok yang keren aing keren kumaha ditanya ku batur teh ari aki maneh kunaon maotna tuh daging oke tapi keren kan ya hak Neng turutan Neng walau kang ngalenyap ke kana hati aing nyeredet kieu walau eta ku ngahega keulas ya teh walau anjing alas ya celana aing teu bobogoh jadi sereg oh mak apa kan gitu mah nya salah ki abi ge sok kitu alah tah sinen hiji deui ah ieu sinen Mamah Lilis Jendawi sami iki sinen teh juara nyinden kan balap karung tiap Agustusan ke juara anjeunna mah omo anjeunna mah upami panjat pinang teh wah anjeunna mah kalacat teh ngange oli ge anjeunna mah seseut atuh da sorangan teh tarajak batur Mamah Lilis Jendawi margi ieu sinen teh multi talenta salianti sinen teh anjeunna ayeuna angkeut-angkeut nuju muka tamal ban wah hebat atuh sareng reparasi payung kamari anjeunna mah suksesna nyata balap naik tangkal kalapa dengan ngecelana jero breng dituturkeun ku laleur ka dhuwur ieu mah pananyaan penanyaan pada normal sih sinen ieu mah upami anu disantet ku ieu ya
dalit nanti jeung sideplas sok Mama Lilis turutan mah tuh sini dia mama jeung DM mula batuk Bu Haji batuk Om sok kelah tiris disimut oh sok simut lah sekalian molor lah tuh tidak dibeula-beula oh Malilis turutan disunut walau Asya kumaha teh Hei Pajat naon gaduh tanah liket sekedik kangen naon sinen warang bawalan gua alah nuhun sinen Aliksi Aliksi cepot dibawa ke nu poek cek aing di naon naon aya Kang rek dikumahakeun jadi jangan ku aing banyak teh bisi gitu dibawa ke kebon lejet ku aing bawalan waluh ku aing naon sia teh ku aing goblok sinen naon kita udah gitu sinen kudareng bae naon deui naon Kang bot naon deui jurig Kang bot lah naon anu pot-potan deui Muah bujur hayam itu sini bujur hayam pot-potan mulia ada sampai kidik-kidik bujur hayam ditongengkeun teh bade tuang mah mual bawa ayam sigilok pot naon deh wah naon dia sih teh barang maju ka lohor apa tong nu koning antrap naregang si mah kitu naon lagu naon bieu papatong nah kitu sekali deui barang maju ka lohor apa tong nu koning antrap naregang Allahu Akbar degeun setan sia teh ngerakeun aing sia teh adi aing ahli seni degeun berang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang tak itu goblok barang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang Allahu Akbar barang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang ini jadi dibalik balikin dong aya naon degeun saya suara degeun teu melo keueung aing naon Wahyu pot sada naon eta pot Gua kaget aing pot make eho akang saha
Rek naon rek on naon bengekeun Jumanta di mamana anu ngaran eho tungtungna lamun rek naon on tah eta mah eho sia eho aing mah menang mareasi goblok lain mareasi eta mah ruksak gitu lo kaget ya ingot harus goblok sia sudah kumaha genggerong teh kumaha lamun aing lag-lag jantung aduh woi naon dulu saha aing lo kaget ya ingot panjang gitu Pak Jang ayo tukang pot aya naon dulu Jang aya naon Jang duka coba kegeruan we ka abdi kumana pot lo kaget ya Imar kadewek udang lo kaget ya Imar sah hei naon nu aing eho abdi eta mah sarwana anak jeung bapak engka kieu-kieu na aya sugan teh eueuh gawir di dieu pek teh aya gawir mere was kuring dijebur kana gawir pasti atuh iya dada ngadurudud tingali dada jadi babak belur tiga terus kena gawir mere was kuring naon merong eta sia ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena nepi ka teh daek jempe kieu ae sia kawas lain kolot sia ngomong gitu-gitu gara-gara sia jadi kabeh tepilueun teuing nah jadi kieu ngomong nah jadi teh robah dehemkeun atuh dehemkeun aham daya sanes ieu teh Bima kairing Raden Gatotkaca bade neroskeun ngeunaan panglamarna Arjuna ka Dewi Subadra lo kaget ya Imar aya anak Ilajang kaneng aya anak sidik aya juragan agung Allah Gusti lo kaget wa ieu putra dalam Gatotkaca karena ngomong ya batur mengenaheun akacing ngeunaheun lo kaget ya Imar datan nirata ngademang datan nirata ngademang ewu mangkulingan rana dendera